aing mah teu apa kitu pan parahun di dieu mah digadekeun mah ku si bos areta. Dulu eta. Wo beja wo carita. Nu bener infona. Heeh mak bener ku si bos areta digadekeun tuh kobel ditu orang ditu. Jig ka si bos areta jig tuh ditonggo si bos aretana. Heeh kitu tong Pak. Heeh jig uruskeun. Atuh. Masuk. Hei maneh, atuh budak gawe ngagadekeun parahu urang. Eta datang-datang. Aing mah teu ngagadekeun parahu, Mak. Lah gandeng. Tadi aya info cep si anak kuda digadekeun ka urang wetan cara ku didinya. Cih, urang mah hanteu mah aing mah karek balik gawe aing mah teu ngagadekeun mah aing mah asli. Ah, urang mah teh hayang hafal. Bae minta duitna, disampaikan ke urang. Yang ganti rugina bakal dia kan. Tuh mah. Ya tuh mah ya. Tah kitu kehed. Cuman, gua sakali-kali deui nya. Heeh, Mak. Engke mah arek deui, Mak. Geuning sia kitu kalakuan teh. Goreng ada tuh.